cek Imam Ghazali. Muntah maka anjeun aya nu ngomong kieu, sia rugi, hanas tobat, hanas bener, surga lagi eueuh, neraka lagi eueuh. Muntah mah aya nu ngomong kitu. Tuluy urang ku Gusti Allah dikersakeun ngeuleuh dina tobat. Tuluy urang dikersakeun ku Gusti Allah ngeuleuh dina ngaji. Tuluy urang dikersakeun ku Gusti Allah aya jelema nu ngeuleuh dina sedekah. Tuluy jelema teh aya nu ngeuleuh dina maca Quran. Antarana ngubaran ka urang supaya berpikir anu manfaat. Hiji urang kudu daek nyarekan kana awak urang, kudu daek mapagahan kana awak urang, kudu ngomongan kana nafsu urang. Carana kieu nah asabda gobawat. Lamun urang ngaran Zaid, sebut ngaran sorangan masing-masing, cek urang. Zaid, Zaid, nah maneh teh teu sabar, maneh teh teu kuat, pedah kudu mengingat kematian, teu kuat ngadenge kematian, teu sabar ngadenge kematian. Ari maneh teu boga pikiran ngadenge kematian teu kuat, komo engke maut teh ari maneh teu boga pikiran. Hiji eta. Jadi di mana-mana urang ngadenge kana kematian, ngomong-ngomong kana kematian, eta teh sabar teh muntah. Tak jawab urang, karek ngadenge kematian geus umum komo kunaon atuh teh? Kumaha teh? Hiji eta tos kana kedua. Kedua, ulantaran urang teh keur senang, ulantaran urang teh keur bunga. Di mana keur bunga, di mana keur senang-senang, ngobrolkeun kematian, ieu kematian teh saolah-olah ngaganggu. Jawab urang ieu, sanajan teu ngomong-ngomong kematian, sanajan teu ngomongkeun bab akhirat, sanajan teu ngomongkeun bab maut, sing eling da kalimatan dunya mah kaluhur. Tegasna kalimatan dunia mah tetap kaganggu, kalimatan dunia mah bersih, kalimatan dunia mah normal, kalimatan dunia mah asli terkontaminasi. Ya, cek kamari teh. Dasarnya teu ngomongkeun bab maut, tetep kalimatan dunia mah moal genah 100%. Muka mari disebutkeun. Beli mobil leutik, aduh kurang bawa keluarga mah teu kabawa naon kabeh. Beli mobil anu mewah, aduh kudu ngeusikeun age setahun 10 juta. Ngeusikeun anu kantos tuh. Beli urang piknik, ternyata barang piknik teh diuk dina tempat pamajikan yang salaki jeung anakna pas atuh mata diuk teh di dieu jadi sabarang tujuan poe cenah. Mungkin itu jadi ada tiga piknik ke naon gini pasti akhirnya ke naon oge kadang-kadang di jalan oge barang ini punya mobil mata saya tadi itu mata kumpul tuh ditinggalin barang teh itu jadi ayo jadi irhamunah jadi kalimatan dunia ayo sesekelana teh dasarajan urang teu ngobrolkeun bab maut nyaritakeun bab maut bapeda naon teh bapeda ayeuna keur di dunya keur senang keur geunah antong teu ngobrolkeun bab maut ieu tetep kalimatan dunia tekadkeun ti
ayeuna bahwa Kalimantan dina teh ada kadurot. Tahun kadurot teh nasi kakenaan kunaon ku seseelan kakenaan kunaon tegelan kumaha gitu. Imah di mobil mewah di pulau tangkap di pulau pokoknya mah bakal ayo di perkara mengagangal ka urang. Bahwa Imam Ghazali sedunia umat kajelma telah berbuat dosa sing nepi ka enak ku tobatna, sing nepi ka enak ku tobatna. Cuk Imam Ghazali muntah maka anjur aya ngomong hiu sia rugi hanas tobat hanas bener surga lagi neraka lagi muntah maka aya ngomong gitu tuluy urang ku Gusti Allah dikersakeun ngeuleuh dina tobat tuluy urang dikersakeun ku Gusti Allah tuluy urang dikersakeun ku Gusti Allah aya jelema nu meunang dina sedekah tuluy jelema teh aya nu meunang dina maca Quran ya lawan Imam Ghazali lam yakun lil muti'i jazaun ala amalihi illa ma yajidu min halawati ta'at. Imam Ghazali walau lam yakun lil muti'i mun teh ada jelema anu getol ngajina getol salatna nikmat tobatna ka Gusti Allah tuluy Allah penyiptakeun surga tuluy Allah penyiptakeun neraka tuluy Allah moal balas cukup diberi kanikmatan diberi kesenangan eta bisa tobat anu nikmat ya lobeng kesalahan baheula cukup cek Imam Ghazali eta teh anugerah gede milik gede surga Allah teh kesimpulanana aya dua atuh hiji surga teh aya surga dunia kedua surga teh adalah aya surga akhirat. Nah dari surga dunia teh dia baheula migawe salah baheula dolim kana diri baheula migawe dosa tuluy tobat nepi ka eta tobat teh tobat teh mah cuk Imam Ghazali dimana aya tobat geuna dimana aya ibadah geuna ieu da kabeh oge mimiti mah teu ngeunah cara udud ari udud mimiti teh amis atau pahit ngantuk mimiti tapi bakal timku ayo eta mimiti bakal jadi bakal jadi ngeunah bakal jadi ngandu nya kitu deui ibadah oge. Jadi kesimpulan kita ieu keterangan surga teh aya sabari hiji hiji aya surga naon kedua aya surga naon mun Allah penyitakan surga di mana di akhirat nu penting ayeuna kapanggih we surga di dunia sing kapanggih ngeunahna tobat ladang salah teh ngeunahna maca Quran iparatan dosa nu geus kaliwat teh ngeunahna ngaji iparatan kitu kabodohan nu geus kaliwat teh tak cukup dengan Imam Ghazali mun Allah penyiptakeun surga ge geus cukup ku Gusti Allah diberi nikmat nah betina ibadah jauh cek Ibnu Qayyim jelema bahwa ka asup ka surga na Allah subhanahu wa ta'ala kecuali diberi surga dunia akhirat. Kantos sudah kantos tuh jadi naon cara namanya jadi naon namanya tuh lamun Allah penyiptakeun surga dan penyiptakeun lalu hari pembalasan tapi uang betul ngaji betul salat nikmat sholat rugi cuma bedang cukup nikmat di Gusti Allah tidak kena Gusti Allah surga nyata nunah ngaji nunah salat nunah puasa jadi ngeuyah teh ku hareamna aya jelema anu nunah ku hareamna itu ngaji teh haream teh naon cara jelema aya jelema
begini jelma teh piknik ke Pangandaran ari teh barang di Cileunyi jalan melompong balik deui dah teu ngeunah mau sampai teu macet sabab aya jelema yang geunah kunaon aya eta teh jelema oge kitu we ayeuna oge urang ge ngaji teh tah geunah kunaon kunaon kantos aslina sing demi Allah eta teh aya jelema anu ngeunah kumacetan teh aslina lain wadul tapi ka balik deui teh terus naon cenah ieu kali teh naon teh pemacet teh naon teh tah ieu oge sing ketika kitu ibadah oge kantos jadi ngaji teh ngeunah kuriweuna ngeunah kolonelna bahkan ngeunah kurieuna aya era kantos Daya dengan Imam Ghazali bahwa puncaknya ba'idan hadihil akan puncaknya jelema hayang alus pemikiran teh kudu aya sobar jeung tari kasieun punten budak leutik panas nyepret anggar budak leutik panas nyepret ngalamun di asongan es di piceun atau do horeca budak leutik teu panas nyepret di asongan horeca lagi es krim teu teuing teu naon sababna sabab budak teu kasih sabab budak teu jadi di mana Allah kasih Allah sabar kesimpulanana aya sabar teh aya naon contoh mun abdi terkuat ngadahar kopi berarti abdi aya kanaon ieu kasih abdi wani ngadahar kopi mah mun aya nyawa aya kanaon tah ayeuna dina ieu ihya ulumuddin di mana-mana jelema hayang sabar kudu naon heula kanaon kasieun insyaallah da budak naon sabar da budak teu sabar tegasna es naon ngabahayakeun teh aya budak mah hayang naon hayang sabar budak teu naon kanaon kasieun teu naon bahaya kantos jadi mudah-mudahan kita salut-salut lah untuk jemaah terakhir yang tahun jadi surga apa sebelum bulan itu surga naon bulan surga naon ada Bapak Imam Ghazali memperana ulama anu tobat benar-benar ngaji benar-benar surga diciptakan kudus Allah cukup abis ngaji cukup betahna munajat ke Gusti Allah cukup tenanglah hati gitu ya eta teh adalah surga dunia